jol ieu kaing si Haji udah sia teh papatong celek dina irung abina-bina teuing sia teh ih awas lain kakolot belegug bodoh bina-bina teuing ae tapi ka kitu-kituna geus Haji naon sadelu alah aduh si Haji goblok letik-letik nyeri deh naon sih teh naon dulu naon dulu naon aduh naon sih teh naon aduh galah naon nyawaku naon sia ka aing aduh naon sih teh aduh galah naon nyawaku naon sia ka aing naon nepi ka jangar sirah aing ngedegung-degung ku sia kurang ajar ka aing teh naon maksudna bina-bina teuing ari maneh galah sia teh ka aing naon lamun galah ngomong sia teh ka aing cungur bina-bina teuing sia teh ya salah maneh salah naon aing mun lempang teh heug neuleuh ieu mah tungkul we ngadudud jadi sirah maneh diadu jeung sirah aing oh gitu jadi maneh ngambek teh gara-gara hulu aing diadu jeung hulu maneh heeh sabab teu neuleuh jadi nu salah maneh aneh jelas dipikir-pikir mah lain aing anu salah waduh saha sia hey nah aing dengekeun belegung geus puguh pan aing mah teu neuleuh ka maneh nu neuleuh ka aing ngikah ka itu bener ieu mah celaya di dinya jiga nyeun masalah jeung aing emang aing rek sieun ku awas kurang letik-letik ajar si awas disantet sia ku aing iya mah doh namina teh gini aya Gusti sugan teh kapiting dunungan disangka kapiting dunungan disangka kapiting hei ih Allahu Akbar naon dunungan disangka kapiting is tutut aji tutut teuing goblok bina-bina teuing nah tuh nu budak digugubung dalu sorana beres bos bos aya naon nih teh Gusti heh aya naon heula lan heula mending ayeuna lain dagoan antosan saha nabi tos ka dieu geus nyase ada yang lagi teriweuh engke cenah monyet lain kasia aing mah hayang miluan marokana rek dibawaan pada hamu aku sih nya nya teu Gusti oge nya wayau situ mah kabeh geuleuh teu geuleuh ngaharean wae Gusti nya situ mah kabeh geuleuheun nya situ mah goreng patutnya nya kami ambil kasetnya henteu tuh